Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dedi Mulia Dinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saena singkahan kumanah anu awona anggopi enteungeun ugoning ulang lumampah di alam dunya. Wilujeng ngabanungan tugdugikeun ka rengsena. Wargi Mang Dedi para baraya SMS di mana biayana utamin napisan maka para baraya ngagaduhan ilhan carita Jawara Tiguha maung karangan keleksan anu kiwari baris di Bandungan bagian anu ke-78. Sateacana atuh Mang ngeraskeun ieu carita langkung ti pariun Mang atuh nganting ngati-ati lantaran Mang teh melang ke baraya utamina para baraya anu aya dina lamping leun hanapeun lamping di luhur pasir sing atos-atos nya sing iatna lantaran naon ngaran cirakang sok ngadodoho nya tah ulah kajong-jongan teh langkung paos mah engal we lah ngantun peng bumi bilih aya hal-hal anu teu dipiharep selesai ngadoakeun tanda mingnya mangkalornya bidaya kejadian longsor teh atau naon teh atuh nuhun lo umarupi perhatosana umat ulah kajong-jongan teh utamina ka para baraya anu aya di lamping pasir atau napi di hanapeun pasir lo nya sok lah gitu sing atos-atos we tamu mudah-mudahan we nya Allah jalangan urang sadayana aya dina kasalamatan amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge kadihilap dan hilap poho pantur oleh kana kunci mangga urang pusirkeun perhatian urang kana ieu cerita anu tatunda penting kamari dina mangsana lalampahan wirosada dina mangsa alam timurang. Lenglang tayap teding aling-aling angin letik ngahiling coba kedadang daunan. Manuk leuweung resep di sarada es nuni matak betah jeung matak waah jiga anu ngahariri ngabeberah kanu keur sedih. Bre harita di pagunungan aya hiji tangtungan jalma keur lumampah sosoranganan. Horeng si mana horeng murkana jiga nulung sae pisan. Sabab capek pas neangan kala surya baturna. Nu tadi ninggalkeun manehna dina mangsa megat wirosada. Murkana teu bisa lumpat. Anu gancana sarua jeung kala surya. Ilmu jeung pangabisana encan cukup pikeun nandingan kala surya. Atuh dina mangsa lumpat megat musuh teh murkana mah tinggalin nu akhirna papisah jeung balad. Parigadon teh segala surya. Nakamana lumpatna ieu teh. Biasa ditinggalkan paeh sebab aing keung ngan sasarangan kemana atuh si wirosada teh. No sababna si kala surga bisa lompat bisa gitu gancangna bu. Tapi yakin
Ini nama kalawang itu tuh, paling kudu kali itu berunuturkan. Cik Murkana ngecuih ngomong sorangan, barijeng terus lempang neangan kala surya. Turun gunung, unggah gunung, ngepir pasir mapai lebak bin sampalan. Akhirna sorog deui kasih sileuweung, kaayaan alam beuki burit harita teh. Di teangan can aya nu kapanggih keneh bae, atuh puguh matak jengkel kana hate jeung mata keheul. Lantaran atuh harita jadi terpuguh tujuan, kitu salah ieu lain. Tungtungna Murkana bingung. Gek we diuk dina batu bari jeung ngarikeun kacape. Tong geret disareang disadada patembalan jeung baturna. Emang kaya gimana? Kamu gunanan yangan si kala surya ge? Siapa gantung kis mantong kecil waragas tah? Atau balik ke kalang saung gitu? Bari mawah hulu si Rosada? Ya, non gunanan ada jangan kuaing demo ayah hartina. Bening ge mantong gaya. Kitu cek Murkana. Kulantaran geus beak harapan akhirna mehna balik ka lemburna. Dijajapkeun ku suratong keret anu reang patembalan. Disaksian ku hubana sahya layu anu hurung ngumpur belah ti kulon. Murkana nyinci di balik sorangan, geus teu mikirkeun kana naon deui. Sanga carita Murkana geus tepi ka kalang saung dibagiakeun kureang surat tongeret mata kelar jeung mata kuaas. Ari Murkana langsung nepungan si Jamid nu jadi kepercayaan manehna. Si Jamid madep kadunungan. Diuk lawan sopan pok harita. Jang. Hasil pamangsadan teh naon geuningan? Ngan nyari bae. Mulih teh, kamana ari tamu anu tiluan? Jamid. Kuring pagi sajeng balad, lantaran aya pagawean anu kacida beratna. Dayna kuring nanya, ari kadieu aya kala surya atawa henteu? Atawa sahawe batur kuring nu tiluan teh? Murkana kalah malik nanya. Teu waniun ngomongkeun kaya anu sabenerna. Teu aya. Daya nu sumping ka dieu ti saprah ujang angkat oge. Daya tamu saurang-urang acan eseuning jempling matak keung. Tidak naon dari kitu mah. Kulan? Tidak naon dari kitu mah tuh. Pek tungguan deui jadinya. Ari ujang mereka mana? Kuring mereka Ciwaraga seula. Rek nepungan Gurapati. Cek Murkana berjengjung nangtung direos we indit deuk ngajungjung ka Ciwaragas. Cenah deuk nepungan Wirapati jeung Gagak Bodas. Nu tangtu atuh Wirapati jeung Gagak Bodas teh geus hasil nyangking ngarajaya. Banglus lalampahanna Murkana nu deuk nguru ka Ciwaragas. Ayeuna urang nyelang kocakeun heula kaayaan Gagak Bodas jeung Wirapati nu harita aya di lembur Ciwaragas. Kocapkeun kaayaan di Ciwaragas. Wirapati jeung Gagak Bodas memang harita tegis dariuk we dina golodog. Bari panon mencrong kanu jauh kadaguan jin Guratwangi anu keur maling ngalajaya teh anakna Den Purwa. Duanana ngarasa malang jeung hariwang, sabab eta jin anu didaguan teh teu aya datang. Kuduna mah kamari sore datangna teh, tapi nepikeun ka isuk can aya jebul. Wah, mah urang jainya ieu. Ya gedengan jin teh anu diamat. Gua kang teh eueuh wae ning. Palang siang aya halangan ya. Aya nu ngaganggu kana pagaweanna. Ceuk Wirapati geus mimiti cangcaya hate. Teu pati percaya ka jin anu keur dititah maling ngalajaya ku si Gagak Bodas. Sabab eueuh bae datang. Kudu ngomongkeun.
Ya betul oleh latain. Sigurat ko ni Gusida na. Tanyabulan jam gila. Pembunuh na ni tanong na diri ho. Tapi lebih katuari can ay datang. Gak yung mo te. Nahaya na dia. Si Gagak Bodas kalakah malik nanya deh. Lantaran mahina ubi ngerasa heran. Atuh dua nana pating harulang we jika nu bingung terbina-bina. Teu ngarti kana eta kejadian. Gagak Bodas jeung Wirapati keur pating harulang kitu kurutak murkana datang ti kalang sabung. Tisrikna ngahegak napasna bakat ku capek meureun. Lantaran leumpangna gancang hayang gerak tepikeun di jub-jub. Atuh puguh nu duaan meuni curinghat. Manon malaung kamurkana nu kakada jebul. Geus balik deui murganya. Kangga kumaha si Wirosada teh kapanggih jeung ka mana ari si Kalasurya? Wirapati nanya meuni hari weus-weus. Teu sabar hayang gira-gira nyaho kenapa gawean murkana. Nu ditanya gek liu keula harita. Puguh. Kuring ge bingung. Kang duh. Sampai jebun jangan kana Surya. Tapi jika panggil. Ya kuring jaga gancangane ka dieu. Maksud? Rek nanyakeun sugan jeung sugan kana Surya geus balik ti heula. Kitu cek murkana. Atuh puguh Wirapati jeung si Gagak Bodas ngarasa heran. Duanana silih reret, binuh kurasa tanda tanya. Yang ngomong itu memikirkan jenau sebab nama kejeng panggisan jeung Kalasurya. Lain bareng si lain tadi teh. Apaan itu yang ginagelin? Wirapati bukti ngarti. Dawena malong kamurkana Gagak Bodas colohok tapi cicing. Kekam. Wah. Basa kuring jeung Kalasurya pilalimpang di perjalanan. Terus? Badakan ayah surah di ngaguru. Atuh Kalasurya teh meningarin jagrewas terus melong ke tempat datangna Sora. Telila marihna ngagero ka kuring ngajak lumpat sintarik cenah. Sebab marihna Wirosada keur lumpang sorangan. Wirosada lumpang sorangan? Ya. Terus? Kawas-kawas anu teangan. Ya harita keneh Kang. Kang Kalasurya teh lumpat teh. Nagunagun ilmu hebat. Ay mana? Kuring mah bisa nyusul atuh. Najan ngarahkeun sakabetan abdi ge kelakon podolan maneh. Kalah mulai bari hitut. Teu kuat atuh Kang nyusul lumpat ka Kalasurya mah. Terus nya nu akhirna kuring tinggalkeun Kang. Tetepung dewe jeung Kalasurya. Nya. Tak kitu anu jadi sababna Kang. Ngan hanya ka. Hanya kalon. Niat yang hari kata panggil dulu di kayuna. Watak kue batu sering ki bari cekeng teh yang yakinkeun nangis bari kue atau batu ajan. Wirapati jeung Gagak Bodas pating harulang. Dina jeruning hate geus curiga palang siang Kalasurya teh cilaka. Itu deui jin Guratwani. Sok sieun menang kacilakaan gede. Sabab Gagak Bodas nyaho. Pangawasa jeung ilmu Wirosada teh lain ngelabora deh. Nu tangtu matak ngabahayakeun ke Kalasurya jeung jin Guratwani. Da baheula oge waktu Wirosada diparabkeun ka maung geuning salamet. Jajauheun degege teu dikoer-koer acan. Sabot pating haruang kitu pok Wirapati arita. Geus. Yok. Walaupun geus kieu. Wirapati deukeut-deukeut kana beak pangharapan. Tepati percaya mekana kasaktian jin Guratwani. Nusa waktu-waktu bisa bae eleh jajaten ke Wirosada. Ulah lagi hate Bang. Ni si Guratwani kan datang. Kun hola si sabar. Urang tungguan kita buri teh. Urang buri teh datang. Kapag kudu susul ka si Beni. Itu aduh, udah mati. Cek si Gagak Bodas menjeng sulang cilung deh. Nya teu naon kitu oge tuh Gagak, Kang. Sing hasilengan memeh murkana. Memeh murkana ka wayahna we ieu nya. Ngan maneh murkana ieu. Ini Kang. Wayahna we sia kudu ngajadog ieu. Nepikeun ka Sinara Jaya Bonang.
Lamun manehna can beunang maneh wayahna ulah wakabari ka Karang Sawung. Ulah. Urang deh nurut teh kana kahayang akang teh gitu atuh. Nya usah terusna. Mutiluan ngariung di tengah imah Gurapati. Bari ngadaguan datangna jin Guratwani. Harita keluarga Wirapati milu ngariung malahan ma anak anu geus rumaja putri ke milu ngariung. Dikenalkeun ka Gagak Bodas jeung ka Murkana anu aran Langka Tepung. Kaayaan alam bakalilah beuki burit bae. Mata poe geus nyumput tukangeng gunung. Tapi anu dagoan tetep bae encan datang. Kala Surya lemong teu mo kitu deui jin Guratwani anu diandal-andal tetep teu datang. Tapi kawanci sareupna mutiluan tetep we ngariung. Hatena mimiti jengkel. Loba kapaur jeung kahariwang. Sieun balana menang cilaka. Kawantu di Cibendi teh aya jagona nyatana Wirosaga. Walah. Siragagak. Siragagak. Usaha urang teh gagal juga nangyu. Sabab nepikeun kawanci kieu bos si Kala Surya bos si jin Guratwani ditahan maneh. Ditahan akang tetep teu datang ning. Namun geus kieu cik are kumaha pidampaun urang yuh. Cek Wirapati jiga nu pondok pangharpan. Teh heula Wirapati. Aya kena waktu dipikeun nangtukeun pidampaun. Sabab penting ieu acan bea. Sanyaho jin ditahan kuring datangna penting-penting. Kuring yakin jin si Guratwani bakal hasil maling nelajaya. Pancan tepi ka dieu we meureunaan. Lantaran aya halangan. Kitu jiga nama. Ngadenge kekecapan si Gagak Bodas kitu. Wirapati teu nembal deui Murkana ukur ngahuleng. Manehna keur nyipta-nyipta kaayaan di Cibendi. Pantasna teh keur tagewur ngareangan nelajayaan leuni. Tenang anu jadi sababna bukililah teh beuki ceuceu bae ka urang Cibendi. Komo kalancik jeung ka dinama disangkana hianat kan jadi kolot teu saluyu jeung dulur lakader ngabelaan musuh. Murkana atuh geus beuki kemas bae hayang maehan ka Den Purwa sakalian ngabasmi dulurna anu hianat ka dirina anu teu bela kan jadi kolot. Ngaringkup ngajang-jang peuting ti karasa. Hawa tiis mata kaburusan. Wirapati beuki teu genah rasa ari sabab Kala Surya atuh teu datang bae. Kitu deui jin anu diutus anu dititah ku si Gagak Bodas. Mukat telah Guratwani heueuh dijempling. Muka denge ukur seragaan jeung jangkrik anu reang disarada di pipir imah. Diselang-selang ku surat anjing anu ngagogog ti kaanggangan. Mangsa alam kira-kira wanci saririh budak. Tah, kanggo paparbaraya nu ngabandung carita mangsa alam wanci saririh budak teh kurang leuwih jam 8 peuting loh nya. Enggak kurang lagi nggih. Tong nanyakeun deui lo nya jam 8 peuting teh wanci saririh budak teh.
Saan kira-kira wanci sareudeuh budak. Kadenge aya anjing babaung ti kajauhan di sisi lembur. Di tema atuku ngaguruhna sora angin ti kajauhan. Atuh Gagak Bodas jeung Wirapati nya kitu deui atuh murkana tim Korea di tempat diukna. Murkana ngahuhulang we harita teh. Weh, naya dari tanda yen Guratwangi datang. Cek Wirapati beri ngetep ka Gagak Bodas. Mana Wirapati? Tante si Guratwangi datang. Yuk, urang keluar. Urang papang di buruan. Cek si Gagak Bodas atoh terus nantung dituturkeun ku Wirapati di tema kumurkana. Kota pantu dibuka tiluan keluar ti imah. Kira-kira tarurun kaburuan. Anu ngan ukur remang-remang kacaangan ku cahaya bentang anu baranang di langit biru. Ranteng di buruan imah Wirapati. Panon marlong kawang awang ayam kajalan sugan jesugan ayam datang. Barang perkitu. Bergedeg aya makhluk gede juluhur. Rupana teh camak Blak Bodas menuju kapas. Nangtung nangaperga hareupeun antiluan. Atuh puguh we si Gagak Bodas menibungakeun sabab yakin nu datang teh jin Guratwangi. Sebetulnya Guratwangi kumaha hasil nyokot jelema teh nalajaya teh ha? Cek Gagak Bodas bari jeung tanggah kawan tu dudu Guratwangi teh jangkul badak. Hasil lain muatu hasil usaha lain hampur aing kegan siap kenyumpunan jambi kayawan cepat siap begitu didit aya gangguan tapi hatinya jamuan macaknya yaon masakeun ieu pejuh sinyala jan ayeuna maneh hanya nyaraja tu linggat cek si jin Guratwangi Baricag mijakeun hiji jajaka kapalan nu tayalian iwati den Narajaya anu pikiranana jeung perasaanana samar-samar asa dina alam pangimpian. Hong katarima ku aing jing gera balik deui kaguha sasambayan kaguha sasapuan mun aya naon kudu manduan di aing sabab ieu pagawean can beres kabeh. Gagak Bodas aing amit adik tinggi gayaan alam jempling deui sakumaha biasa ngan saukur suara jangkrik jeung anjing kitu ge sakali-kalieun mapaesan kana kaayaan alam harita. Sanggeus eta jin Guratwangi indit di patempatan
Gagak bodas netep kana Lajaya nu ngahuhulang jiga katenung. Jigana teh teu inget kana naon-naon anu geus kajadian. Palahak poho kawas hayang panyambungan. Jeung deui teu pati sidikan araya di dinya da puguh peuting. Jin gurat wangi mah teu nemalan diles we harita gengilas ini terus ngundul balik ka guha sasapu anu aya di leuweung teh. Udah boleh. Bagaimana? Kamu Iya jejak gana bawa ke penjara. Aduh beri. Ulah kanyawan ke batun. Serta ulah sidikin kana banget marane. Besi jadi mamarak harumna. Jum, barang. si Gagak bodas. Pok merapati kena. Guguling urang asugun kana penjara. Buaya nu nyahueun. Mana madaguane di dia jadi tebas. Bagaimana? Cek merapati getnya kalpi gelang dengan Lajaya. Terus dituntun dibawa ke tugangan imah sub atau kalawang dapur. Didinya gesayagi hiji kamar anu geus dilengkepan ku panto anu kacidak kuatna. Malah dikunci paguh bisa jigana. Moal bisa dilaan ku Lajaya. Gagak bodas timbur kana kacidak bungahenana. Lantaran jin kurak-gurat wangi geus hasil maling Lajaya. Saluyu jeung anu direncanakeun. Ayeuna mah ngan karibadame we pikeun ngajalankeun pagawean satuluyna. Harita ge Wirapati jeung Gagak bodas katilumurkana. Geus dariuk dewe ditepas bangun anu bungah pisan. Teu mikirkeun kana kaayaan nu geus peuting. Bagaimana? Aduh, Ulah bari. udah. Tujuan urang geus hasil sarupa. Urang bisa dieun gara-gara sangkan urang Neni bari dia telemurna. Lamun kitu bakal babari di numpesna. Sabab marane nambah bisa ngahiji. Contohna si Wirajana nurutkeun katerangan di Murkana. Manehna geus mimiti lunta sasorangadan. Anu tamtuna oge keur neangan ieu pejuh. Dah, ukituna. Urang tiarina, yuk, urang susul. Urang padaran hiji-hiji. Cek si Gagak bodas bangun teu sabar. Hayang gerak ngajalankeun pangaksudanana. Tapi nyaha moal ngadaguan heula sigala surya. Kapan manehna can datang, Kang? Manehna can nyahong na anu Lajaya nu geus katewa kurang. Cek Wirapati harita tumanya. Mahna inget ka sobat modok na encan datang nyatana kala surga. Tunggu. Sababna, Kang. Sabab. Kayulang di balot. Sada aya tempat pematuhan anudan. Jadi kumaha ge? Jadi tukulun pikiran. Dong kira mun usahana geus saring siapa. Manehna bakal mulang kang guburugna. Yuk, anu mah urang kitu teh. Dengan musuh. Mun aya di kami. Langsung padaran. Oh, gitu. Ha. Ya hayu gitu-gitu bi. Ari maneh kumaha mulkana? Rek ayeuna. Tangtu ya tukang. Ha? Tangtu ya turut milu ayeuna kuring urip. Sabab hayang di modaran kasih rasada lah. Si setan kita. Atau mau kami sejina. Urang si Deni kudu bener-bener ditumpas kabeh lah. Gitu cek Murkana. Nyak sang geus rampug kitu ngobrol tiluanana miang. Deuk nyangan urang Cibeni anu keur nyusul Lajaya. Kaayaan alam peuting harita teu matak jadi halangan. Hawa anu ngecap tiis terjadi buah pikiran ari sabab tujuan geus buled. Keukeuh hayang numpes musuh nu aya di Cibeni. Atuh tilu jago dina jalan salah peuting keur geuleumpang. Ninggalkeun lembur Ciwaragas. Dibarungku semangat anu ngagedur sarta kacecub anu teu pareum-pareum. Keukeuh hayang ngabinasa sakabeh musuhna. Baru salampahanana si Gagak bodas Murkana jeung Wirapati anu arek ngabedi ka Cibeni. Ayeuna urang kocapkeun heula kaayaan putrana Den Purwa. Ngatana Den Lajaya keur di mana ari manehna harita?
mangsa alam peting beuki nyerlek maju kana jantungna. Lila kulila kadenge hayam jago kongkrong patembalan jeung pada baturna. Jigana bae peting geus ngagayuh ka mangsa subuh. Hawa beuki tiis es kuning mata kabulusan. Anu sare pating purungku ti bulan ku simbut. Cai ibu mimiti turun arareun teu dina dangdaunan masihan jujukutan anu nampar di buana. Dina mangsana alam isuk-isuk tinggarenda ngahir mutiara anu ting gurila. Ari den Nalajaya harita teh ngajentul sosoranganan aya di kamar heureuh. Pipikiran can jejeg. Ingetan selang sering kene sarta rasaan asa dina alam pak pangimpian. Tapi lila-lila mah inget kana dirina. Inget ka kolot-kolotna terus istighfar berjengusak beungeut. Berai pikiranana rada caang. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Itu aya di mana? Nah, mana poek-poek jeung tirisna biakar. Kawas aya di pagunungan. Cek Nalajaya ngomong sorangan jung nangtung sarta ngadagamang kana bilik gep kacakel karasa kasar jeung lumaramat lancah. Atuh Nalajaya meninggal hulang teu ngarti kana kajadian anu keur kaalaman ku manesna. Gek diuk deui ngalamun bajeng nginget-nginget kajadian nu kungsi kaalaman pangheulana. Ras inget waktu manehna keur ngariung jeung indung bapa jeung dulur-dulur sarta para pagawe kadamangan. Tapi ku ayeuna bet aya di tempat anu aneh nu cangkung siwawuh ti samamehna. Rahuh atuh den lang Nalajaya narahuh narik napas. Ret deui kana bilik ngagelebeg atuh ngabregbeg hideung siga pikasieun. Aya di Panyara itu aing teh. Tapi Panyara di mana naon dosa anu geus dipilantah ku awaking. Saha anu geus ngajebloskeun diri aing ka dieu? Tang taingan teu boga ras-rasan, teu boga kira-kira apa. Ibu abdi tolongan. Teu karasa Cipanun bari jeu menuju hate sedih nu teu aya papadana. Sabab beuki ka sawang bae. Yen manehna teh geuning aya di tempat nu anggang jeung bapa nu jauh ti indung, jauh jeung anggang ti lembur, ti kanyahoan di mana dirina aya. Nalajaya geus bisa nego kana naon-naon anu tumiba kana diri. Nu akhirna berai alam beurang kaayaan jero kamar ti poek ting jiga peuting lantaran bilik teh katempo karancang. Di luar caan sarta hayam jago reang kongkorongut, Nalajaya nyamperkeun kana daun pantoto sarampaan tulakna suganjir sugan bisa di muka. Tapi lapor panto teh peueuh pisan malah dikunci di luar. Leng Nalajaya nahun malah bingung teu ngarti kana kesalahanana. Nah, bet ngalaman di Panyara apaan kolotna masa kitunya ahna. Nalajaya can nyahoeun yen manehna teh keur aya dina genggeman musuh alias dikerem. Keur kitu cag ieu carita urang Tunda heula. Kumaha nasibna ieu budak nyatana Den Nalajaya insyaallah enjing dina mangsa tur acara anu sarua Mang Dedi baris neruskeun ieu carita bagian anu ka-78. Kadiheula para pamirsa dina wengi ieu baris lumangsung acara Taru Cingkuring. Sementara waktu satu menit amit mengkurang lalunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.